Alah hujan. Alah iku mah ieu can angeus di pagawean teh. Cilaka tuh ieu mah. Hujan balik wae gitu. Balik nih lah hujan mah. Lapak mantul gelap tuh. Eueuh ngajajapun kejo ka dieu. Hujan, capek, nyatu kabar kemudian hantu caca gua aing teh nya ketang tengah. Dan caca mah nyah itu. Sampurasun. Punten. Sampurasun. Araraya. Punten. Sampurasun. Sampurasun. Punten. Araraya. Kamarana tuh teh. Punten. Da pantesan kosong saungna oge. Kamarana tuh ya teh. Anjing da dikunci ya na oge. Hoi, naonan si Ali mah aing? Kajajapun kejo. Lain naon. Ulah tadi di dieu. Lain teu kuat hayang kacai. Sugan teh ngajajapun kejo. Lain Mang Kribo, lain kejo. Lain geus atuh. Lain geus teu kuat aya WC weuh. Eta buuk siga sayang kaak pos nu heueuh sia. Ngomong naon sia da kadenge ku aing bieu. Make nyebutkeun ka aing ieu siga buuk siga kaak. Sia eta beuteung siga ku Daniel. Budayut kitu. Ngewa aing nempona oge. Ku Daniel oge cing-cing kula mah sehat. Teu cara didinya. Awak sakitu sagede daun awi model kitu rek kumaha ngalawan kula. Sehat sih sehat, eta beteng budayut kitu mah kumaha ngudag aing. Nang, tang sia ka aing aya kawani sok jeung aing ayeuna galungan di dieu. Lain Mang Kribo, ngomong-ngomong geus teu kuat kuring ye, hayang kacai. Teu kuat. Sia. Ini kayu imaha aing ieu. Wah, ini imaha aing sia. Aing kawahangan tuh lega. Ulah make nu kitu pakarang eta. Aing hujan capek hayang nyatu eueuh kejo kalangan tongan. Bodol wani eta. Lamun aya kawani tong make bedog. Sok aya kawani mah jeung kuring tah. Ajik nang tang sia ka aing. Hayu jeung aing mah. Kela nang kieu mah lu pasteun heula ku aing. Woi yo. Goblok tadi nang tang ka aing ayeuna lumpat. Takoan sia aing. Goblok deh ngahalangan. Itu nu lumpat ku aing udah takoan sia heuy. Aya hayamna pauk ku aing. Bang pang dekat deuleun. Woi, ayam aing ya teh. Tuh digubuk woi. Oh, siap ku aing. Jual aing hayam naon ge. Naon si Amang lompatan. Dagoan oi. Dagoan oi. Oh! Sia goblok kehalangan ku aing. Sia halangan. Goblok sia. Naon teh Sia mah? halangan. Aya naon teh mah? Udah jadi telat goblok. Aya naon emang deuleu Sia sumpah aing. halangan. Aing dakwaan ku guru aing di ditu. Saha guru sia? Kudu nyaho. Allah. Saha nu wani ka aing di dieu eueuh nu wani ka aing. Oh, masih aku mah hampura urangnya. Ampun kawas sakali deui ku aing ngahalangan. Gelap ku aing sia. Hei. Jauh kanya udah gerak. Jual ku anjing itu. Woi, kagoan woi, aing mah teu make senal woi. Kagoan sia tah hayam aing woi. Hayam aing, hayam belum aing woi.
Lakuan. Oi, ayam aing euy. Oi. Ayam aing euy. Oi. Oi, kemana ayam aing euy? Mulas aing keras. Aduh, teu kuat. Bok si Atah. Ini buku anjing. Aduh, teu kuat. Naon nih euy? Kodam ieu mah euy. Aduh, cilaka ieu mah. Aduh, kodam. Woi, hayam aing tong digubuk, hei. Woi, hayam aing tong digubuk, hei. Woi, goblok, sia. Hayam aing, hei. Hayam aing, hei. Tong digubuk, hei. Woi, Kudanil, hayam aing, hei. Tong digubuk, hei, Kudanil. Woi, hayam aing lakuan, goblok, sia hayam aing, goblok. Woi, goblok. Ayam aing. Woi. Halo. Aduh. Bagaya iraing euy. Jeung eta naon kalotor kitu jeung mau hayam deui, Cuk. Hayam saha ieu teh? Ayam aing. Ganeng Goblok, sia. kolot. Ganeng Kolot dengekeun. Urang keur ngobrol, cicing heula. Eta aya naon ieu teh? Dari Kang Burenjang calik poe ditu tuh. Bah ayam aing eta bah. Ganeng. Goblok. Ke heula cicing. Sabar. Sok naon. Aduh, calik yang baik. Awas ya, goblok. Astagfirullah. Diuk siapa dihanap? Astagfirullah. Diuk dihanap. Cing caropan Jang. Naon Jang ukura rujuk para rubuk sumberan teh. Lain sorangan teh hayang ngilu ngising tadi teh pangersa. Terus karakah ngadat sieu teh. Karakah ngasongan bedognya kuring teh lumpat teh di jalan aya hayam. Oh, goblok dah siapa? Heula urang can beres ya ngomong. Ya hayam ari sugan teh lain hayam manehna. Aku dibeberi kue meureunna tepi ka dieu kula teh. Iya, bah saja bahaya ngising teh nya ngaledek di ka aing si goblok teh. Ngaledeknya ngamak ka aing teh. Ketabah ngamak lumpat, hayam aing digubuk deui. Geus aya nama dari oke luhur jadi. Enggak, siapa dihandap goblok. Heula ieu di luhur ameh beres caritana. Iya mah canut yang aingnya, Pak. Timbalener yang aya naon ieu teh sebenarnya. Supaya ulah sudah kuat dari ieu komo datang ke Abah sekolah ini mana ada negara mungkin ngaribu. Aya naon itu sebenarnya. Hayang dipangbereskeun we ieu teh pangersa. Daya kula tuh kuaten bobolodog di udag-udag make bedog deui kita di mah. Ngeskeun tapi hayamna cekelan laku aing. Heula. Hayam aing, Pak. Teh. Hayam aing. Coba ningali ka di hayam Coba pangersa tah. Aduh dijana milik Abah hayam teh. Aduh, cilaka aing geus kieu mah. Ieu teh jang kontes, Pak, kontes IPM. Jangkakeun mah sam urang. Tah, si goblok nu tadi ieu mah. Samana wae jang maneh. Sia. Naon ieu? Lila teuing deui. Ieu naon ieu? Sia tadi ngalangan aing jadi keliwat ieu. Jang di dieu calik di jang. Diuk heula ulah wakana. Saha eta, Pak? Saha?
Yuk lah yuk. Tingalikeun lah hayam ujang ge teh. Oh, jang kontes. Tingalikeun jang tuh resep kieu bulat bener kan nya kan Aduh, kahakanan aing. Bae jang. Aduh, kahakanan aing eta mah. Ya bagian ujangin atuh ayeuna. Aduh, bae mutu jang ya. Hayangeun si eta. Lain ku hayam sesa hayam sama dihakan. Beunah goblok hayam aing da ieu. Oh, ari kitu nama Kan di hayamna. Ayeuna abah Aku aing bah hayam aing. heula urang bereskeun heula ya masalahna ulah waka ngaku-ngaku penting hayam batur. Rik erkanya heula. Ari ujang teh di mana? Di tongah ti ditu di saung. Jauh. Ari ujang eta hayam di mana? Abdi mah pangarsa, abdi teh diudag-udag tadi teh teu pira ka imahna hayang nyelungising dar diasongan bedog. Atuh da sieun sim kuring oge nya lompat di jalan. Aya hayam dibawa we. Ujang itu meureun hayam teh hayam si ujang ieu kunaon kumaneh teh dibawa. Denge goblok. Ada teu apa pangarsanya hegay atuh ari ieu mah ulah tepi ka ngadu fisik jeung kuring. Tapi lamun kene masih wani mah ulah make bedog teh heula. Ulah make bedog tangan kosong. Iya abah teh sekolot. Jadi kan hayam belekeun gade-gade dan caranya pula karunya coba menggana parasia coba hayam-hayam nyatu di ampun maneh mah ayeuna mah kieu cek abah mah da ieu teh di lain-lain ge baheula mah ieu teh murid ngaji abah ngan eta terus coba heula Iya, Abah. Anak Abah ieu. Aduh. abah Nya atuh ngapura we. Areka mana di dinya? Areka mana? ya dia jangan Cilaka ieu mah euy. Sok. tadi hayam jang Alah, kajian wani aya kolotna. abang mati bang heureuy hungkul hayam heg wae dan ujang kelan bener Sok wani mah tah. Tong gane. Oh, sok. juga tekad krama itu abah sekolot mana hagi enek jalan berogan gitu gini eta buku buat meski mah Eta hayam ieu keun. Kontes arek kontes di mana? Kontes naon? IPM. Ari IPM teh naon? Singkatan. Singkatan lu kumaha singkatan? ODPCKP Pemuda Cikupa ta IPM singkatan. Lain singkatan lu kitu mah Naon? Eta mangaran. Singkatan IPM teh singkatan. PM tengah ti kulama IPM. Model PCKP Pemuda Cikupa tadi singkatan IPM ge kitu. Kapanjangan lu kitu mah. Aduh goblok san wae atuh goblok. Kumaha maneh we? Kuring mah da tengah. Pokona mah engke dieu kan IPM sing eta. ulah perbuatan sang kosong kawan kucing jeung anjing hogeg agwe ieu mah di abang sekolah bisa wakil Denge. Kolot. aduh Gusti Agung Yo Jang Ari ke mana Jang Su ka mana bieu teh lewasna? Da ieu teh saha bah? cuman cari amuran pada tegara neng udah Saha bah eta teh? ada teh ibu abah Aduh, aing cilaka deui wae. Goblok teh nyaho bah. justru ayeuna mah ieu keadaan kabukti ku zaman kiwari Ya bah. loba jelema anu geus teu silaturahmi maneh cuy ke mana wae coba heula jadi santri manis curucus ka ayeuna masih kena nyurucus Santri apa ieu teh? Tapi goblok jelema nya. Nyaeta tadi nama bah hayang ngalanglang buana hayang neangan pangarti anu leuwih tapi geuninganan eueuh widi si guru mah geuning kieu we geuninganan teu ceuk kahirupan teh tidak jang narengikeun barangnya Apa? ayeuna waktu geus nyerah sorangan meureun ayeuna loba jelema-jelema ge anu mararaos banyak nikah di ditu di dieu tetangga geri imah kuat geri dah ayeuna maneh singkaran akidah mohon maafkeun akidah
wayahna marane sing jareju sing barengna dan walila beli dunia curang teh ada kadar bara perhatikan ya sing garetol ayeuna mah dikir ka gawe anu dimawang wayahna kudu diestukeun pisan abang katampi ku abdi wajanganana ti salira hampura meureunnan sim kuring teh geus tengah ieu ka pangersa guru kieu ge meureunnan hampura sing kuring aturan ayeuna mah tidak salaman anjeun Cihampura jangan Cihampura sok ari yang hampura kuringnya geus ieu ka didinya urang aya deui unek-unek ka kula da ayeuna hayang dipasrahkeun kula mah geus bebas sok tidinyaeun ayeuna kumaha ngahampura teh ka kula Urat lah oke, dan sekali-kali diwe gitu cepat-cepat teh. oh